Bisa. Ya Allah. Goda tuh goda. Goda Goda. ajak nikah wae gitu. Bobogohan heula atuh. Oh, bogohan heula. Urang rek nyokot kembang heula heuh. Heeh, sok ada kanyahoan. Main dagoan di dieu. Moal kanyahoan. Eh. Teh. Abdi teh bogoh ka teteh. Biasa teu kita teh pacaran. Aduh Kang, mahanya kurang temenan aja gitu. Temenan teh. Abdi mah temen seur. Aya nu di ditu. Unggal pengkolan geus hareuri. Ngagerawan wauheun ka abdi. Hoyong nama pacaran teh. Ada kakaan we atunya. Adek kakaan mah. Di bumi geus seueur. Abdi teh 15 bersaudara. Hilan. Boleh. Jadi ini masing-masing kelompok ya? Naon maneh ngajak gelut? Sana ngajak dulu. Urang mah ngajak bobogohan. Neng. Tos tuh lah ngambek wae, Neng. Ya. Nah, nganggo sepatu teu nganggo sendal. Jawab atuh, Neng. Nya sendal naon anu bisa ngaheureuyan. Sendal bakiak. Apaan aya kieu? Ciluk. Bakiak. Ciluk. Bakiak. Ciluk. Wow. Das ari ahli budaya teh lamun lalakina teh naon sih istilahna cek teh? Budayawan. Budayawan bener teh. Lamun awewena Budayawati. ya bener sih bisa eta ge. Lamun ieu naon ahli negara, Negarawan. Awewena Negarawati lah. negarawan. Lamun ieu naon sih polisi lalakina Ke polisi. polisi salah satu polwan Ya terus lamun awewe naon disebutna? polwati
Jin, Hei, bajana boga ieu cenah, kekarutingan. kalem. Ya, ayo terjengna. Non, Negara naon anu paling beruntung? Amerika, Ain, Korea, ain, Cina. Wah, atau Cina. ain. Naon atuh? Halo, Meksiko. Meksiko. Meksiko nah beruntung. Beruntung Meksiko. Sabab lain Meksiki. Apal mun Amerika pan Amerikaan, Amerikaan. Tadi teh naon cek maneh teh? Korea. Korea kok Koreaan. Heeh. Cina, Cinaan. Cinaan berarti bobodohan deh. Terus Meksiko. Untung Meksiko lain Meksiki. Sok lamun Meksiki Bisaan. Tom, yup. aya sabaraha sato nu aya di lagu cicak di dinding. 5. Salah atuh. Beraha tuh? Urang tetaannya Yo, mari siap. nyanyi bareng. 1 2 3. Cicak di dinding. Cicak. Cak. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Tilu. Hap. Tuh hap. Lalu ditangkap. Oh, berarti opatnya. Bener. Jadi sih sebenarnya mah aya. Naon? Soalnya eta lagu teh nyambung ka pada hari Minggu. Bapak urang mah mun balik sok mawa roti, da gaweana ge di pabrik roti. Set. Hebat. Mun urang mah bapak urang sok mawa buah. Sebab gaweana ge dagang buah. Woi. Urangnya mau lele. Bapak urang mah lawan balik teh mawa tisu, aqua botol, aqua gelas, ciki. Loba lah pokoknya mah. Kadang-kadang mau kapuri balik teh. Emang bapak mana Komplit. gawe naon gitu? Jadi wasit. Pan loba nu maredo kan ka wasit mah loba nu geuleuh. Senang urang anakna. Drin, Hei, teu ngarti urang mah. Nah hanya si Ecot bet mutuskeun urang. ugat. Kada manesan boga gawe meureut. Yang geus digawe atuh di imah cicing. Boga duit teh. Henteu. Naon urusanana teu boga duit jeung teu ngarti. Nya aya tuh anjing. Apal teh maneh teu boga duit, teu ngerti teh sarua. Basa lebetna naon sih? Pas lamasa sarua. Teu ngartos. Teu ngartos. Atuh teu boga duit nya teu ngartinya. Heeh. Tapi urang diputuskeun jadi. Halo? Hah? Ngomong naon? Hah? Eueuh saraan?
geus gundul deui jirin. nya dicukur Kunaon sih? boga tombean Punya. Nanya ari buuk di luhur nya loba ketombean, loba huisan. Sok aya lah penyakitna. Tapi bulu di tempat sejen teu siga nama kudu dibuka wae heula tempat sajen teh nu mana heula iku geus eta Godek Junior. siga nama peda teu ditembong-tembong Oh. Lain juga nama salah. naon atuh Kieu ari di luhur mah stres. Pakai mikir. Jadi huis ketombe berijil. Nya. Lamun nu handap. Awet. Sehat. Soalnya deket ke tempat hiburan. Hiburan. Ngerti meureun hiburan. Da aku mah apa